Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hapunten ka Pak Deddy Mulyadi salaku Gubernur Jawa Barat. Pupuhu abdi, kokolot abdi, penginten pimpinan abdi. Abdi seja nyuhunkeun bantosan, tapi sanes bantosan berupa artos atanapi modal kanggo abdi sanes. Ampun paralun abdi mah mung hiji nyuhunkeun bantosan teh. Abdi nyuhunkeun ari kapalai mah abdi teh hoyong didamel di dinas kebersihan atanapi jadi tukang sasapu di jalan provinsi anu biasa abdi ningali dina video channel KDM atanapi channel Lembur Pakuan. Di dinya abdi sok ningali bapak ngarekrut anu hidupna kasulitan dijantenkeun padamel kebersihan. Kumargi kitu abdi mohon sanes abdi kumawantun punten paralun mukasuhun abdi bakatingku tos pusing abdi teh. Tas putus asa sagala usaha abdi nu dijalankeun sadayana ge teu aya hasilna. Terakhir abdi muka warung dugi ka bangkrutna. Abdi kedah kumaha kitu. Mung abdi emut aya video anu nayangkeun ngarekrut eta di jami-jami anu terdesak ekonomina nya sapertos abdi. Ku ayeuna abdi hoyong nyuhunkeun bantosan teh sanes ku artos atanapi ku modal. Abdi nyuhunkeun bantosan palai janten padamel kebersihan atanapi tukang sasapu di jalan provinsi. Abdi ayeuna tos buntu, emutan tos teu tiasa nanaon. Abdi usaha kaditu kadi ge bade kumaha deui. Ari sanes abdi ngadu ka bapa mah tah panginten mung sakitu kahoyong atawa permintaan ti abdi. Abdi hoyong ngiring janten bagian dari Jawa Barat Istimewa teh sebagai penyapu jalanan di jalan provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun kasuhun. Hapunten abdi nu saageng-ageungna. Abdi mangga teh teuing abdi bade dibeureum dihideungkeun oge. Abdi nampi. Mung sakitu panginten permintaan abdi ka bapa mugia ieu janten ngajait abdi tinu katerpurukan ieu. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.